Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simpuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh nyarioskeun Asep maka langan bagian ka hijinya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha atuh cariosanana mangga wilujeng ngadangukeun wae. Dina hiji poe di lembur ka caritakeun aya hiji imah nu karek anyar ngawangun di jieuna tina bata tur kaayaan modelna pakarangan nana lega dikuriling ku pager besi di buruan imah katingali aya saurang lalaki ngora keur nyoo hayam jago bari di paraban huut dina kaayaan keur kitu kurunyung aya nu datang saurang lalaki nu umurna memang saluhureun ti Rahmat katelahna Mang Sueb. Barang jol Bang Sueb langsung ngajak seuri bari nyarita ka lalaki Nora. Alus jang, alus hayam teh duh, alus pisan jang Rahmat. Jika hayam anu tamanya jang, menang meuli ti mana hayam teh. Duh, kabita mang mah Cek Mang Sueb lomanaker bangun geus conggah sedengkeun lalaki ngora nu disebut Rahmat gancang ngareret kanu anyar datang bari ngawalon. Aeh geuning Mang Sueb tos di mana Mang? Ari hayam mah kenging meser di ditu si Aki Hanjali teh hayam teh. mah kitunya si Aki Hanjali anu kamari hajat ngawinkeun budakna teh lain. Mohon kumaha kitu Mang? Teu naon jang, teu naon. Mang mah nanya kitu teh nya sabab kataji we ku hayamna aralus ti Aki Hanjali mah hayam teh modelna ge haralus. Jeung sabenerna Mang teh rek aya nu diobrolkeun ka Ujang kalayan Daria ngan bisi pamajikan Ujang teh. Ieu duh kadenge bahaya ieu mah jang, bahaya. Kumahanya lamun ngobrolna di ditu wae ngarah tenang jeung tumaninah kumaha. Cek Mang Sueb ngajakan ngobrol ka Rahmat kalayan Daria sarta ngobrolna kudu susulumputan ulah kadenge ku pamajikan nah. Oh mangga ken sakedap lamangnya ngampikeun heula hayam yeuh. Rahmat jeung kaget panasaran ongkoh sabab tara-tara Mang Sueb bet ngajak ngobrolan ka dirina bangun nu Daria bari ulah kadenge ku pamajikan nah. Aya naon nya Mang Sueb teh yeuh jigana mah Daria pisan. Mudah-mudahan wae atuh ka dieu teh piuntungeun ku kituna gancang wae ngampikeun heula hayam jago kana jero kandang. Sanggeus kitu Rahmat jeung Mang Sueb muru ka tempat rada anggang ti imah perlu ngobrol kaayaan kalayan Daria di handapeun tatangkalan jeung tempat anu ieu. Telila Rahmat ngadenge harita
Sumarita tumanya ka Mang Sueb di Barung jeung neuteup. Mangga Mang, mangga. Duh, ni rarewas kieu kuring teh rek ngobrol naon Mang? Ya penasaran. Nah, kaulah kadenge ku pamajikan sagala Mang ieu teh. Ya, kieu Jang Rahmat. Mang teh bieu ningali aya 2 awewe ngadatangan imah pupuh lembur. Nanyakeun ngaran Ujang, dina papakeana mah saringset kabeh. Eta 2 wanoja keukeuh nanyakeun ngaran Ujang. Tah, ieu teh anu hal teu meunang kadenge ku pamajikan Ujang teh sabab apal nyalira meureun awewe mah sensitif. Matak bisi salah paham. Jadi kitu tah Jang maksud Mang teh. Oh, 2 wanoja. Saha kitu teh nya Mang? Saha? Sugan atau Mang Sueb mah pangna apal aya 2 wanoja napungan pupuh lembur. Kumaha mimitina Mang? Apal Mang? Jeung coba jelaskeun ka kuring Mang. Cek Rahmat beki penasaran bae netep ka Mang Sueb. Ari Mang mah apal sotena teh kieu yeuh Jang. Tadi nalika isuk Mang teh dagang sayur. Terus pamajikan pupuhu magat cenah bari meuli. Harita teh aya nu norojol we 2 wanoja nyamperkeun bari tumanya ka Mang. Jeung ka si ibu teh nanyakeun lalaki nu ngaran Rahmat. Sedengkeun pan lalaki nu ngaran Rahmat apanan iwal teh Ujang sorangan di lembur ieu mah nya. Oh, ke. Nah, hanya 2 mojang teh nanyakeun Mang. Ngakukeun ngaran teu? Anehnya Rahmat beki antep neutepna henteu hatena jeung terus rasa jeung ratug tutung gula. Nah, kieu Jang, komo we atuh ngakukeun nama ngaran saha nya? Nyecin Jang jeung Nyeis. Malah nyecin nyebutkeun boga lanceuk ngaranna Nyimae. Nu keur geuring parna cenah. Calakina nu ngaran Rahmat ngadon kabur. Mung ngurus pamajikanna. Bari mawa kabur cenah duit ratusan juta. Kitu ngaromongna teh Jang, kitu pisan. Beug hate Rahmat ngagebeg beungeutna sepa pias. Bangun taya getihan hatena galecok ngomong sorangan. Ambe cilaka ieu mah. Cilaka kaya kieu mah. Yakin teh eta mah si Ecin nyusulan ka aing tapi ka dieu aing ngahaja puguh pindah ti lembur hilir. Sabab nyingkahan keluarga si Mae. Nyaan bener-bener ciraka kieu mah. Tuh, mun napikeun bener si Ecin nyahoeun aing aya di dieu terus kanyahoan ku pamajikan aing nu ayeuna wah bingung yen aing teh masih boga pamajikan lain. Baheula aing ngakududa jeung pasti geus aya jalma sejen nu duduhkeun kana kaayaan aing pindah ka dieu. Aduh, kumaha yeuh ngungkulanana lamun geus kieu. Rahmat terus ngahuleng bari galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Sabot keur kitu ti kajauhan rentang aya nu datang 2 mojang keur lempang nuju ka lebah eta patempatan Nyi Ecin jeung Nyi Euis kituna karek nepi ka lembur eta satu tas nampa beja ti urut tatangga Rahmat.
ti lembur hilir cenah Rahmat geus pindah ka lembur eta terus milu ka lembur pamajikan nah mudah-mudahannya Rahmat nu aya di dieu lembur teh bener-bener jalma nuker diteangan ku urang teanya nyai muhun muhun sajabina ti eta teh abdi oge gemes ye keheul deui hayang nindak kalalaki nu geus dalaka hianat kalanceuk abdi teh ieu nya kumaha hadena wae nyai ye asal ye kade deui cenah ceki puhu lembur tadi ulah sambarangannya dina ngalakukeun tindakan bisi malik ka urang ke salah ieu teh nya pasti pasti atuh tangtu moal gagabah dina ngalakukeun tindakan ieu abi nindak sinah Rahmat teh tangtu luyu jeung kasalahanana moal leuwih moal kurang cek Nyi Ecin ngomongna jiga nu sakadaek wae nyebut moal leuwih jeung moal kurang lempangna nu duaan katingalieun ku Mang Sueb sanajan raga anggang keneh oge nu memang geus nyaho ti mimiti jeung nyaho ciri-ciri jelema nu keur diobrolkeun Toh, Jang Rahmat toh. Tingalikeun geura ku Ujang. Awewe itu nu duaan ka dieu geuning. Wah, bener ieu mah penasaran. Aya nu nuduhkeun imah Ujang. cek Mang Sueb nuduhkeun jalan ka jalan bener we Rahmat katingali aya dua wanoja keur lempang marake sing sarua hideung Rahmat beki dagdigdug hatena jantungna dagdigdug tepuguh rarasaan getih surser pating sariak ngusap banget 3 kali jiga nutos nempo jurig wae Kunaon Ujang teh? Kunaon? Bat jiga nu tetenang kitu. Sing tenang we Ujang. Nah, kenal kitu ka dua wanoja itu. oh henteu Mang henteu nya aya alusna wae eta jalma panggih jeung kuring di dieu ngarah teu ngaributkeun jeung nu di mah Rahmat mimitian buka kartu kituna atuh Mang Sueb jadi curiga pasti Rahmat cenah nu dimaksud ku dua wanoja Atuh, bener pisan berarti ieu mah. Jang Rahmat boga keneh pamajikan. Lain ngaku duda masa kawin ka Nyeti. Mun bener kitu teh. Aduh, gawat. Lamun kanyahoan ku kolotna Nyeti. Jang Rahmat tangtu pada ngagebugan ku centeng-centeng Abah Dongling. Anu memang kajam jeung telenges tindakanana ka setiap jalma nu ngaciwakeun kana hate. Ieu mah pasti moal salamet Jang Rahmat teh moal salamet ieu mah. nya Mang kuring teh boga keneh pamajikan ieu teh boga keneh ngan kusabab pamajikan kuring garing parna teu bisa dipake deui ayeuna mah teu bisa nya akhirna kuring ditinggalkeun tah jadi kitu Mang kapaksa we kuring teh Aduh, Jang. Ai kumaha ari geus kieu? Cilaka kieu carana mah Jang. Mang banyak moal bisa lila-lila ya di dia teh
paur jang kabisi ka mamawa nya paur mang rek balik heula nya. Mang, kamana Mang Sueb teh? Rek ka mana? Rahmat reuaseun sabab Mang Sueb ngadon ngabelecir lumpat sieun kabawa ku masalah eta. Nya wae Mang Sueb bener-bener embung milu nyaksian kejadian nu saterusna kumaha sabab jika nunggus bisa ngajudi masalah bakal panjang. Rahmat teu bisa majar kumaha bisa ku rumahu na jero hatena sangkan Nyi Ecin lempangna sedengkeun Nyi Ecin jeung Nyi Euis lempangna beuki deukeut bae. Rahmat beuki yakin nuker lempang nyaeta Ecin adik pamajikanana sarta saurang deui Nyi Euis sobat pamajikanana puguh pernah wawuh ti anggalna keneh jadi nyaho kana keuretan beungeutna. Sabalikna Nyi Euis jeung Nyi Ecin sarua harita ningali Rahmat memang pisan jelmana eta pisan jelmana nu keur diteteangan jeung memang dasar kudu kitu wae jalana. Rahmat kapanggih lantaran aya sabab nu ngabejakeun lebah-lebah tempat cicingna. Sog anu lempang eureun kahareupeun Rahmat nyobaan kituna nenangkeun geteran hate terus nanya kanu anyar datang bari netep antep bari tetepan masing-masing pantrok ka dirina. Aeh geuning eta Nyi Ecin jeung Nyi Euis nya bade kamarana ieu teh meni sarageut kitu. Rahmat nanyaonna bari adab harita tapi ku Nyi Ecin caritaan Rahmat teh teu katarima jeung sarua jeung lelewa kituna. Ku kituna Nyi Ecin geus teu micen deui waktu langsung dampaleungeun katuhuna meta ngepret pepekenca Rahmat meni ngan sakiat seak wae jelebe. Aduh nyeri Nyi. Ari Nyi Ecin kunaon datang-datang bat nampiling pipi akang atuh. Naon salah akang ka Nyai. Aduh ampun. Cek Rahmat muringis kituna ngusapan pipi. Anu karasa keneh peureus. Untuna asa coplok. Nyi Ecin beuki muncak amarahna ngadenge Rahmat nyarita kitu teh sarenteng wae gaplok deui. Aduh ampun. Nah aya naon ieu teh Nyi Ecin? Aya naon? Rahmat nu memang teu ngaduga ti anggalna bakal wani kitu ngalakukeun Nyi Ecin ka dirina antukna 2 kali ka beunangan. Maneh tega Rahmat ieu tega sia ngahianat ka lanceuk aing deuleu. Aing nyaho sia boga deui pamajikan ha. Cek Nyi Ecin kituna ya dikasar jeung gari hal nyarikan Rahmat laklak dasar 2 leungeun nulak cangkeng. Rahmat ambek aya kituna diunghak ku Nyi Ecin embungeun kitu tapi dirina gancang sadar teu bisa ngabales ka ambek Nyi Ecin sabab dirina rumasa salah.
Ah, jeung leuwihna ti eta sieun ku keluarga Abah Dobling ongkoh. Nyecin, sabar heula sabar. Tong waka nafsu. Bisa diomongkeun heula ieu teh. Bisa diomongkeun. Ngeunah sia, ngeunah. Maneh ngomong kitu ha ka aing Rahmat. Lanceuk aing deuleu gering deuleu setan. Gering setan nah kumaneh teh bat ditinggalkeun cek Nyi Ecin bedah amarahna sarta ribut wae geus teu bisa dihalangan deui. Nyi Ecin ngamuk neunggelan awak Rahmat nepi nu kapaksa teu ngalawan kituna demi harga diri embung ngalawan awewe kituna ku Nyi Euis nyobaan dipisahkeun supaya teu ngagarewahkeun warga tapi Nyi Ecin jiga nu kasurupan kitu panonna burahay beureum huntu kekerot naker. Dina kaayaan keur kitu torojol 3 jalma datang lalaki wungkul kitu disusul ku sabaraha urang warga milu nyaksian kana kajadian nu tiluan mah diantarana aya kolot saurang sirahna make duduk wilaken awakna make kampret jeung calana pangsi hideung nu keur lempang ngagedik make sendal tarumpah kulit. Sedengkeun sapasang leungeun ka tembong lebah pigeulangna make geulang bahar sagede curug kandelna. Batu ali barolotot dina ramo leungeun. Bari lempang eta lalaki sok diselang bari ngenyot panudan sorot panon beungeutna ngandung komara jeung wibawa lempang dituturkeun ku dua lalaki ngora keneh. Pangawakana sarua jangkung badag jeung ngeusi dina cangkengna masing-masing nogel pistol jeung pelor. Eta kolot tayalian Abah Dobling geuningan kasebut kejem telenges tapi ku kitu teh mah kajalma nu wani nyieun gara-gara ka pihakna. Harita satu tas deukeut kapal lebah Rahmat nu keur ribut jeung awewe kadenge Abah Dobling ngagorowo. Saha maneh duaan euy? Aya masalah naon sia? Bat ngamuka minantu kula ha? Kurang ajar sia teh. Cek Abah Dobling bari kitu rurat reret heula ka Nyi Ecin jeung Nyi Euis. Nyi Ecin waktu ngadenge kana sora gancang ngeureunkeun tindakanana sarta bareng jeung Nyi Ecin Nyi Euis ngareret kanu anyar datang mah puguh geus dibejaan ti anggalna ku pupuhu lembur. Yen di lembur aya lalaki gakolot anu jegud ngaranna Bah Dobling sarta boga minantu ngaranna Rahmat anakna nu ngaran Nyi Eti. Pasti sarira teh nya Abah Dobling teh lain nepangkeun yeuh. Wasta Ecin abdi mah Raina Cemae istrina Rahmat anu tega ninggalkeun tanpa rasa tanggung jawab tapi bilih Abah teu percanten mangga taros ku Abah minantu gejul teh tuh minantu gejul kunaon bet hianat sareng ngabohong cek Nyi Ecin kituna. Sasopan sia kakolot wani-wani marentah ha. Nyaho aing teh yeuh pupuhu dia lembur deuleu kacida dipahormatna ku balarea deuleu. Nah ade kumaneh anjar pinanggih bat wani-wani sia marentah kitu ka aing teu sopan sia kunyuk. Cek si Abah Dobling langsung bijil nafsu malah pangawalna oge narodongkeun pistol ka lebah Nyi Ecin jeung Nyi Euis.
Punten pisan Abah punten sanes maksad rencangan Abi mah sanes bade marentah ka Abah teh ieu nanging salesna mah kieu hoyong ngajelaskeun perkawis anu saleresna kunaon Nyi Ecin ngamuk ka minantu Abah nya langkung jelasna mah mangga we mantu Abah entos sianat eta teh karakana Nyai Ecin ngabohong kamurang kalih Abah nu ayeuna tos janten bojo margi Rahmat ieu teh Rahmat ngadenge Rahmat ngadenge kitu carita Nyeus Eis ngomong naon ari maneh teh ya ngomong naon saha barina nu ngabohong teu kenging dianggap bah teu kenging dua jalma rada barurung dua nana oge wawu ge hanteu jeung sareng dua jalmi ieu saha tate euy teu wawu bah Rahmat ngabela diri kituna nyebutkeun teu wawu Nyi Euis jeung Nyi Ecin tingali ku Abah tuh tingali sikepna Rahmat ayeuna kumaha anjeunna nikah ka putra Abah maksudna kumaha masih kene bojo tateh masih gaduh bojo rakana Nyi Ecin anu ayeuna nuju undur repot anjeun tong mungkir kana kanyataan Rahmat ieu tong mungkir sia geuwat ngaku bisi kaduhung akhirna keh sarewaktosna seep kumaha ieu aduh aya wae nya waktosna kabujeng seep muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-2 nya mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamu